Atuh kalau rasan pisan. Kumaha da Mang? Alhamdulillah. Di mana wae Kang Asep teh? Aya lah. Kumaha Kang Asep? Pergi naon mana we? Iya Kang. Abi teh perogi bade nambut artos ieu teh Kang. Manawi aya ieu mah. Aya Kang Asep artos mah pergi sabaraha mana we? Ah, teu ageng Mama Odeng. Ngan abi mah panginten nambut 200.000 paling ge. Teu aya Kang Asep 200 mah. Tapi 100 mah aya. Teu ayanya 200. Lah kieu we atuh. Wiosok lah 100 oge. Beuh kadiekeun atuh. Aya ge 100 na itu duit. Bae lah pada Kang Asep we mau babaturan. Pada didinya bager ka uing. Sok. Tah 100. Heeh keun bae lah nya. Ieu 100 heula tah berarti kieu abi kan tadi teh nginjem duit teh 200. Nya ka Mama Odeng teh. Tah ieu kakarek 100 berarti Mama Odeng boga hutang ka abi 100 nya. Ki aing lieur kira. Kok dia jadi nagih ke orang 100 kumaha ieu ceritana? Heuh pan abi teh tadi teh nginjem duit teh 200. Heeh. Nya Heeh. 200. Ieu arek kakarek aya 100.000. Berarti kan Mama Odeng teh boga hutang ka urang 100.000 deui. Apaan aing bogana 100 ya teh? Apaan 200 mah keperluan dirinya? Jadi aing kudu kumaha ieu? Nya aing jadi boga hutang. Apaan heuh? Pan urang tadi ge. Mama Odeng, abi butuh duit 200. Mama Odeng ku sabab ayana 100, berarti boga hutang Mama Odeng ka abi 100 deui. Kitu. Kela aing lieur. Asep pinjam duit ke aing 200, aing boga 100 ke aing jadi boga hutang ka si Asep 100. Kela aing lieur euy. Sok balikeun hang nyawa eta duit. Kumaha Yo, ieu nasib? Sok. Sok balikeun aing tadi kumaha ieu aing jadi lieur jadi aing boga hutang pati nya kinjem lagi lain. Apaan heuh? Yo, tadi ge. Mama Odeng, abi butuh duit 200. Heeh. Sok. Mama Odeng aya sabaraha eta? Balikan di aing boga 100. Heuh, ieu 100 kan? Heeh. Heuh, ku sabab abi nginjemna 200, berarti Mama Odeng boga hutang ka abi 100, da ieu kakarek 100 jadi 200 gitu. Maknya aing boga hutang, Sep. Mana aja. Aduh, kecuali maneh teh nagih ka urang. Apa di siapa nginjem ka aing teh nginjem. Pan nginjem teh judul lagi. Apaan heuh nginjem duit 200 urang teh Kang. Heuh 200. Heeh. Aing boga 100. Heeh. Tah Mama Odeng boga hutang ka urang 100 deui. Gitu. Teu naon aing mah baelah aing jadi boga hutang 100. Tapi aing urang kudu dipariksa ke rumah sakit jiwa, aing salah, dirinya salah urang. Aing bisa ngageser maneh. Nah, jadi aing boga hutang sia. Yo, da nginjem lagi urang 200.000. Aing urut kieu aduh aing. Suatu kali selek pena duit kalau ginjal betul nak ngariwahkeun ka aing. Aing. Tah kitu nya Mama Odeng tos jelasnya. Berarti Mama Dodeng ka abi hutang 100.000. Tah kitu enjing ku abi ditagihnya. Jor sia aing urut ka sirana jadi aing boga hutang sia teh ka ditak minjem duit 200 aing boga 100. Nah jadi aing boga hutang. Jor kan sia aing urut ka sirana sia herki sarua aing kalapa leungit duit.